Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka jadi upama kitu maranehna ngahuru lemur teh sabadana mah aya patarina jeung urusan politik. Maranehna ngahuru lemur teh meureun maksudna mah ngajak malar salaki nyitar sih muncul baik kan ada gitu mah manehna teh abur-aburan ninggalkeun lemur ceuk sanaya tah upami teu lepat mah parantos dugi ka dinya kumaha telasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra sok kabarayun sadayana. Kumaha atuh urang saterusna Amang? Urang jauhan wae atuh. Da eces geuning pibahayaeun. Is, malah Amang mah hayang nulungan salakina nyitar sih. Manehna teh keur diintip-intip bahaya. Jadi ku urang kudu ditulungan. Ceuk sanaya bari henteu nerangkeun. Yen sabenerna mah nulungan salakina nyitar sih teh boga tujuan sejen. Nyaeta supaya bisa ngadedeukeut ka Kanjeng Haji Prawatasari. Kapan salila ieu pamimpin pajuang anu nelahna Kanjeng Haji Prawatasari teh hese pisan dipanggihanana. Nyamuni leuwih ti nyamuni. Entong kudu bisa tepung jeung pamimpina. Dalah ukur hayang nepungan anggotana bae oge maneh hese kacida. Nya ku nyamuni-nyamunina eta deh nu matak sanggeus ngadenge beja yen salakina nyitar sih teh anggota pajuang. Sanaya satekah polah kudu bisa ngadeuketan supaya manehna oge bisa gabung. Ayo nya ya. Cek sanaya sanggeus ngahuleng sakeuding. Hayu ka mana? Nya urang balik ka lemur. Ka imah Acek Tarsih. Nya ka mana deui atuh? Heuh, saheulanan mah urang nyeureuk we di imah manehna. Dicaritaan kitu Nyi Rodiah bangun ngahunted. Nah make merod. Ceuk sanaya rada heran. Samemeh ngajawab deh Nyi Rodiah mah balem we. Ngan sanggeus sakali deui ditalek, kakara manehna daek nemalan. Heuk nyiruruk deui di imah Acek Rodiah, tapi Amang ulah bogoh ka Acek nya. Cenah. Mitra kaum dangu mimiti nama sanaya teh leuwas. Ngadenge Nyi Rodiah timuruan teh. Ngan saterusna mah ari Nyai. Kumaha pipikiran teh? Nyai, kapan nyitar sih teh boga salaki. Mun salakina terus eueuh, kumaha? Mun terus eueuh, nya karunya we nyitar sih teh jadi rana meureun. Mun karunya sok jadi terus bogoh. Nah kitu kabiasaan Amang teh mun karunya sok terus bogoh, temal sanaya diomongan kitu Nyi Rodiah balem. Memang can kabuktian saban karunya ka awewe sanaya terus bogoh. Buktina ka manehna nya karunyaan, nyanyaahan, tapi dateng aku bogoh gini. Ari geus inget kadinya mah Nyi Rodiah teh. Jadi bunga sabab boga anggapan.
sanaya muarek ngabogohan ka Nyi Tarsi. Ngan ajan kitu deui, anger jadi mawa sedih keur manehna. Sababutnya kitu meureun sarua we ka manehna oge sanaya teh moal rek ngarasa bogoh. Ari geus mikir kitu maluk Nyi Rodiah teh tunggul leumpang noyod miheulaan. Mitra kaum dangu caturkeun datang ka imah dipapageun ku Nyi Tarsi anu geus lengo deui. Natas timarana wae atuh mani ampleng-amplengan kitu Akang. Ieu kami mani geus liuk deui beheung sasongeteun balas ngalieukan bae. Ceuk Nyi Tarsi katingali siga anu sono ka sanaya. Saenggeus reureuk sakedeung ku Nyi Tarsi sanaya jeung Nyi Rodiah teh sasat disenangkeun, disampakeun dahareun rupa-rupa. Nyi Rodiah mah kesabab geus lapar, teh ditawaran kadua kalian deui deker we dahar mani ponyo pisan. Sapiring taneuh teh ukur sakoteap, malah mah kolu nimpah deui. Peutingna acan oge reureuh kalong, Nyi Rodiah mah geus ngampi. Anu nyileuk teh sanaya we cinekul ditepas. Ngan sabot manehna keur ulang jendel kitu, lol Nyi Tarsi nyampeurkeun. Tadi titah oge gek we diuk gigireun sanaya. Akang, Naon Nyai? ieu Akang aya pi omongeun. Nya pi omongin naon? Sanaya ngareret ka gigir anu direret ngadan ngeuleuh tungkul. Sok atuh. Pok-pok ari rek nyarita mah. Sababun moal nya giliran Akang anu rek tumanya. Tumanya naon Akang? Sok we atuh Akang heula anu tumanya. Omong Nyi Tarsi ngadan nyarita kitu. Teu puguh Nyai mah. Har, teu puguh kumaha ari Akang? Nya onggoh cenah tadi Nyai anu rek tumanya teh. Ari pe ka ieu ngadan malik nitah ka Akang. Har, ari Akang. Pan tadi cek Akang menyai moal tumanya. Nya Akang anu rek tumanya ka Nyai. Sok atuh Akang tumanya. Sugan ku Nyai kajawab. Sok we Nyai anu tumanya mah. Mending oge Akang anu tumanya ti heula. Nyai heula. Akang heula. Nyai heula. Mending ge Akang heula. Nyai. Akang. Nyai heula. Akang heula mending oge. Mitra sabot padugeng-dugeng kitu. Kalau terak panto dibuka ti jero kurunyung Nyi Rodiah. Bari panon petet balas tuluh jeung lulungu. Aya naon eta meni siga anu parebut kieu. Nyai heula Akang heula, Nyai heula Akang heula. Boa-boa. Cek Nyi Rodiah teu dituluykeun. Rutret sakali sewang ka sanaya jeung ka Nyi Tarsi. Dibetahkeun sarupa kitu ku Nyi Rodiah. Puguh we boh sanaya, boh Nyi Tarsi, sasat mani agak eugeul eraeun. Padahal da naon atuh sabenerna mamaranehna oge teu ngarti naha make pacental-cental kitu. Geus ka itu Nyai. Lai mah lain naon-naon. Ngobrol tama sare sore-sore we. Cek sanaya teu puguh naon anu kudu dipake alasan ka Nyi Rodiah. Nyi Rodiah teh ngahunted heula. Ngan saenggeus dititah asup deui pikeun kadua kalina, kakara nurut. Kitu oge bangun anu sungkan init da curiga teh. Ari Nyi Rodiah geus asup deui mah. Sanaya teh kakara wani cumarita deui. Nyaritana ngahaja, henteu ngadaguan Nyi Rodiah sina sare heula, malah mah ngahaja sina ngadengieun we. Ameh Nyi Rodiah teu curiga
kana naon-naon norek ditepikeun ku manehna. Nyai, Akang teh sabenerna mah rek tumanya. Perkara salaki Nyai, nyatana sumaji ceuk sanaya. Tapi acan oge tamat, ari Nyi Tarsi mah geus ngajawab manten. Nya sakumaha anu geus disebutkeun ti heula. Salaki teh lunta mawa si Ucu. Tuga ayeuna acan balik keneh bae. Kira-kirana eta luntana ka mana? Sanaya tumanya deui. Ditanya kitu Nyi Tarsi ngahuleng heula. Tapi jawabanana mah ukur gideg. Nya kamana atuh sidi kami oge hayang nyaho. Tema Nyi Tarsi sanggeus lila ngahuleng. Eta ari samemehna naha sok nyabaan tara. Nyi Tarsi ngahuleng deui siga anu sok inget-inget. Nu matak tara. Tara naon? Nya taranya nyabaan. Jawab Nyi Tarsi deui. Lang sanaya ngahuleng rada buntu rek tu nyutanya teh ari jawabanana kieu mah. Ke. Ari Nyai sok kalengitan salaki mangsa peuting. Sanaya masih kene ngaguliksek ku pananya. Nyi Tarsi ngahuleng deui samemeh ngajawab deh. Tara remen tapi osok we lunta peuting mah. Malah kalan-kalan pas subuh kakara balik. Nah aya naon kitu Akang? Moal masalah ke kami teh boga deui pamajikan anyar kitu. Nah Akang kungsi mergo salaki kami boga deui anu anyar. Anyar teuing. Onggohna deui. Ngaira tepung jeung salaki Nyai. Apan wauh ge acan. Ari kitu rek naon atuh tetalepek perkara Kang Sumaji. Teu naon-naon. Henteu teu naon-naon. Obong sanaya bari terus eureun nyaritana. Ngan ari Nyi Tarsi mah jadi loba mikir. Manehna tetep ngarasa heran. Kunaon sanaya tetalepek sarupa kitu. Tapi ari sabenerna mah kami teh geus teu suka dipihukum ku Kang Sumaji teh. Kang Sumaji teh cul-culan teuing ka kami teh. Padahal kapan ari kangaranan salaki pamajikan mah henteu dumeh ku cukup pake cukup dahar. Aya pangabutuh sejenna lian ti eta. Contona kasugemaan batin. Batin kami mangar. Mun papelakan teh mah awak kami teh geus lawas teu kaceboran ku cai, garing, keung, nalangsa. Dalamun Kang Sumaji balik, kami marek menta diberesan we. Kajen teuing neangan deui salaki anu sakirana gede perhatianana ka pamajikan. Ceuk Nyi Tarsi ngabamblam medar katunggara hatena. Pikeun ka sakitu kalina. Sanaya mah teu ngahamina naon-naon. Atuh kusabab disangkana sanaya teh tacan ngarti bae. Nyi Tarsi mah beuki wani cumaritana. Nyai teh butuh ku salaki anu pinuh perhatian. Pinuh kanyaah jeung gede kabelana. Nah ari Akang masih nyerangan kitu. Ceuk Nyi Tarsi muni teu tedeng aling-aling. Nah kumaha gitu? Ceuk sanaya mimiti beda rasa. Akang teh lalaki sabar. Lalaki tulaten jeung gede kabela ka awewe. Mun mah Akang haat nyanggap Nyai. Nyai sukalilah dibabawa sangsara ku Akang. Ceuk Nyi Tarsi tungtungna. Ditangtang ku awewe anu nyata-nyata ludeung. Nemongkeun eusi hatena. Sanaya mah teu lenek teu nyarek. Gawena teh ngahuleng we.
Ngan sabot gitu panto imah ngeblak deui. Sirah Nyi Rodia geus nolol deui bae. Teu nyarita naon-naon. Ngan panonna we neuteup seukeut ka sanaya. Sanaya beuki samar pola. Siga-siga Nyi Rodia teh ngadakwa ka manehna. Ngadakwa naon? Da eces. Rarasaanana mah teu boga dosa. Tapi sanajan kitu anger we deui ari hatena mah kebat-kebit. Ngan samemeh kaayaan terus lumangsung ti jauhna rentang-rentang aya Ki Kedi kairingkeun ku jalma welas-welas. Sanaya cengkat manehna mah ngajudi. Ki Kedi mamawa balad begal rek ngarurug lemur deui. Tapi ana dititenan tetela geuning kabehanana ge urang lemur. Ngan sanajan kitu sanaya teh anger we taki-taki. Sabab Ki Kedi mamawa urang lemur ngadatangan imah Nyi Tarsih lain perbawa hade. Rek aya naon teh peuting-peuting maruru ka dieu? Ceuk Nyi Tarsih heraneun. Dume jalma welas-welas ngabring ka imahna. Wah aya naon sia. Sia teh geus ngotoran lemur. Sabab kumawani ngambihan lalaki. Tarsih, dari sia eueuh ka era pisan. Tadi pabebeurang ku aing geus deeringan. Batan ngagugu ngadon ngahajakeun. Kapan sia teh geus boga salaki. Tapi nah atuh ayeuna make ngambihan lalaki. Coba kira peuting-peuting kieu paduduaan ditepas. Ceuk Ki Kedi ti popolotot. Ku teu nyangka dituding kitu. Pikeun sakedapan mah sanaya teh henteu bisa cacarita. Ngan untungna ari Nyi Tarsih mah teu katingali risi. Nya rumasa kami paduduaan di dieu. Tapi da teu nyeun polah naon-naon. Jeung pirani ngobrol atuh nah naon urusanna jeung urang lemur. Ceuk Nyi Tarsih namalang bari nangtung nulak canggeng. Geus bogo urusanna mah aya. Nyaeta sia teh geus ngotoran lemur. Coba eta teh panalaki saliwat. Buah garong buah begal. Wuri-wuri lemur urang kardangan ieu jalma. Lemur teh diurug begal. Malah lamun teu salami tukang teh sia obrol jeung lalaki saliwat. Kami mah boga sangkaan. Ieu jalma teh baladna lalaki anu minggu tukang tepung jeung sia. Ceuk Ki Kedi teu euleum-euleum nuding sadaya jalma jahat. Ngadenge eta tudingan anu eces ukur fitnah. Nyi Rodia ngojengkang turun rek milu ngomong. Ngan ku sanaya geuwat dibere isarah. Sangkan tong milu nyarita. Kisilah. Ulah loba sangka anu lain-lain. Kami mah lain jalma jahat. Malah sabalikna kami teh cecep pisan ka anu jahat. Tapi pura-pura jadi jalma bener. Tebal sanaya. Nya, gerasa kedeg deui oge salaki kami teh pasti bakal ngobrot jalma anu sok resep milampah demit. Aya jalma jahat nyiliwuri. Puguh-puguh manehna anu bilu ka begal. Hayang ditudingkeun ka batur. Saha sia jalma jahat anu bilu ka begal teh Nyai? Nyaho tah hayang ngajawab. Sabab mun dijawab ayeuna eta mangkeluk teh kojorna oge tangtu ayeuna keneh pisan. Kegeunahan teuing kojor, maneh gampil-gampil teuing. Keun cenah sangsara heula ku rasa sieun. Awewe bangkawara. Ari sia teh saha sih? Ceuk Ki Kedi deui mimiti gimir. Sabab Nyi Rodia sakitu ludeungna dina cacarita. Mun eta lalaki salaki kami, atuh meureudnya tangtu bae kami teh pamajikanana eta lalaki, kitu lin. Ceuk Nyi Rodia melong ka sanaya tur menta jawaban pasti. Ku sabab didongsok ku kaayaan. Tibatan dituding bobogohan jeung Nyi Tarsih, mending aku salaki Nyi Rodia bae. Ku jalan kitu mah wiwirang teh salamet. Nya
Nyi Rodiah teh pamajikan kami eta teh. Ceuk sanaya. Ngadenge jawaban sanaya bibir Nyi Rodiah ngernyu atoh. Tapi sabalikna ari Nyi Tarsih mah beungeutna teh ngadadak sepa. Mun mah lain ti peuting, meureun bakal kanyahoan ku sararea. Ngan ku sabab harita teh ukur kacaangan ku cempor atuh sararea teu nyahoeun. Kumaha pasamuan Nyi Tarsih harita? Baru geuning ieu kisila teh geus boga pamajikan. Malah menyiruruk di Nyi Tarsih oge jeung pamajikanana. Sepira aku make bilang pa sereng jeung Nyi Tarsih mah. Ceuk urang lemur sawarehna nyalahkeun Ki Kedi anu geus ngojok-ngojok urang lemur pikeun ngajorag imah Nyi Tarsih. Nya, kami nyaho pisan. Acek Tarsih teh ukur ngobrol kitu bae jeung salaki kami. Kami saksina. Dapegot kita tadi oge ngobrol teh tiluan. Kitu lain acek. Omong Nyi Rodiah menta diheueuhan ku Nyi Tarsih. Bener kitu pisan, kami teh keur ngobrol tiluan. Jadi urang lemur teh poma ulah sok kapangaruhan ku Kang Kedi. Yeuh, teu salawasna tudang-tuding teh niatna jejem hayang ngababener batur. Ceuk Nyi Tarsih semu agak eugeut, tapi dibarung ku amek jeung haneueu. Era mah geus puguh deui. Utamana era ku Nyi Rodiah da geus pasti meureun. Tita tadi teh Nyi Rodiah mah ngabandungan naon anu kumanehna dicaritakeun ka sanaya teh. Dina harti sejen eusi hate manehna teh geus kanyahoan ku Nyi Rodiah. Anu cenah mah pamajikan sanaya pisan. Anu sarua ngarasa teu ngeunah hate teh deui Ki Kedi. Sabab lamun geus kieu jadina, meureun pamaksudan manehna pikeun ngeuneuk-ngeuneuk rumah tangga Nyi Tarsih teh teu laksana. Atuh adi geus kitu mah Ki Kedi teh leos bae init miheulaan. Ari urang lemur deui. Ari geus kitu kabuktianana mah maranehna oge ukur bisa kukulutus. Kukulutusna teh Ka Kedi. Adu geus nyieun pucuk ti girang ngaririweuh eusi lemur. Tis kitu mah ngan leos bae urang lemur anu jumlahna welasan teh tinggal leos. Nyai hampura atuh aceknya ari panyana. Nyai teh lain pamajikan si Akang. Si Akangna deui atuh maneh teu cacarita naon-naon. Padahal mun nyaho ti anggalna meureun acek teh moal nyarita naon-naon. Ceuk Nyi Tarsih sanuk-sanuk bari paromana mah pinuh ku kasedih. Nah nyarita naon kitu acek sakasa laki kami teh. Cek Nyi Rodiah teu eleum-eleum ngaheureukeun hate batur. Ulah api-api teh nyaho kapan acek teh tadi geus minang saraya. Malah hirup acek ditangtayungan ku si Akang. Hampura Nyai, kikieuan teh ku ngarasa bingung. Sabab ari awewe pangeuning heureut lengkah. Mun teu ditangtayungan ku lalaki anu bener-bener mikaheman, hirupna awewe teh bakal balangsak. Ceuk Nyi Tarsih ngalengis. Lain rek ngarebut salaki batur. Acek tadi nyarita teh dumeh hayang mihapekeun hirup we. Da sugantea nya. Sugantea si Akang teh lalagasan keneh. Cek Nyi Tarsih. Aneh acek mah. Kapan boga keneh salaki? Ceuk Nyi Rodiah sanajan tadi oge sabareuna mah manehna teh geus ngadenge alesan Nyi Tarsih. Eta atuh. Ceuk Nyi Tarsih teu neuleuikeun omonganana. Da hatena kapeungpeukan ku kasedih. Basa ningali Nyi Tarsih ceurik. Sabenerna mah Nyi Rodiah oge cipanonan. Sabab nasib manehna oge teu dina ti kitu.
nyaeta keur miharep lalaki anu haat nang dayungan dirina. Anu bingung jeung samar polah malah sanaya. Nyi Rodia teh maninekan pisan. Aku anga yen geus dipihukum ku maneh. Tapi sanajan kitu manehna teu werat. Pikeun ngangles naon anu geus dilakukeun ku Nyi Rodia. Manehna teu tega mun ningali Nyi Rodia eraeun. Dumeh ku manehna teh diheueuhan teh. Nematak nepi ka peuting teh sanaya mah ngahuleng we. Pikeun Nyi Rodia mah ngarasa reug-reug. Sabab Nyi Tarsi geus ngarasa sadar yen manehna ulah kumawani ngusik-ngusik sanaya. Sabab eta lalaki teh sabenerna mah boga manehna. Atuh ari geus puguh yen Nyi Tarsi moal wani ganggu mah manehna teh asup deui ka imah. Tur sare maniti bera. Jul weh sanaya jeung Nyi Tarsi mah cenah ngobrol paduduaan. Bari jeung sora anu ngalengis alatan hatena anu kerengun sedih. Nyi Tarsi nyebutkeun yen hirupna teh cenah memang keur kadungsang-dungsang. Sanajan jeung salaki deukeut, tapi adi hate mah sabenerna teh pajauh. Nu mata kitu sababna tadi teh mani wawanianan nyogrog-nyogrogin maneh menta dipihukum. Kajieun jeung Sumaji mah menta pipisahan bae. Hampura Akang, ari panyana Nyai, Akang teh can aya anu boga, Nyai teh dosa nyogrog-nygrogeun maneh ka lalaki anu geus boga pamajikan. Ceuk Nyi Tarsi semulu mengis. Sabab lalaki anu ku manehna diajenan, da katemong hemana teh ceuk pangrasana mah memang geus aya anu boga. Ari sanaya sanajan dina hatena ngangles oge, henteu ari wani pok mah kahiji. Lamun nganglesin ngaraheutan hate Nyi Rodia. Atuh katamah-tamah deui mun manehna ngaku masih keneh lalagasan mah meureun sarua jeung mere harepan ka Nyi Tarsi. Mitra kaum dangu urang nyaritakeun heula lalampahan Ki Kedi. Saenggeus reka perdayana dina hayang nyilakakeun Nyi Tarsi henteu laksana. Manehna teh ngabengbeos imit miheulaan. Kumaha henteu rek kitu? Sabab manehna teh ngarasa kaeraan. Hanas hampir sakumna urang lemur dikerin kabeh. Sina ngobrot imah Nyi Tarsi. Ari pek maranehna henteu bisa ngabuktikeun yen Nyi Tarsi nyieun polah nirca jeung sanaya. Ngan aing teh ngarasa heran cenah. Kunaon maranehna siga anu geus nyahoeun kana ketak aing. Nya kitu polah aing teh geus kaboker yen aing kabaud kana gerakan begal geni. Ceuk hate Ki Kedi bari awakna ngeleper. Manehna henteu ngarasa sieun ku lalaki anu nyiluruk di imah Nyi Tarsi. Sabab katingalina mah eta jalma teh leumpeuh Yuni taya kagadag. Anu paporongos mah da ukur Nyi Tarsi. Kadua awewe ngora anu harita nolol tina panto. Sanajan dirempug ku awewe dua sebenarnya aing mah moal ngejat moal. Karena anu gini teh saupamanya maranehna geus nyahoeun yen aing kabaud kana gerakan begal gini. Meureun cilaka aing pada ngepuk ku urang lemur. Ceuk hate Ki Kedi deui. Atuh bisinya Rusiana geus kabongkar ku baturna Nyi Tarsi. Manehna teh kapaksa kudu nyuk curug neangan baladna begal geni
pikeun mere laporan. Ngan sabot keur ngungku gelempang, di tengah jalan manehna pasaranog jeung Sumaji anu ngagedi gelempang serangan. Mimitina mah kikedi teu reuwaseun pisan. Kumaha teu rek reuwas? Kapan ku balad begal geni teh manehna dibere pancen pikeun ngintip-ngintip Sumaji. Ari ayeuna bet pasaranog pisan. Makadalah tulus aing menang buruhan teh. Diteteangan ka ditu ka dieu teu kapanggih ari ayeuna bet nyampeurkeun sorangan ye. Omongna dina jero hate. Tapi keke samemeh dilaporkeun ka balad begal ku aing rek diperdaya heula sia. Omong hatena deui. Ari geus mikir kitu mamanehna teh teu tulus nyalingker. Tapi langsung nyampeurkeun Sumaji. Kikedi, rek init ka mana papeuting ninggalkeun lemur? Ceuk Sumaji nanya ti heula basa pasaranog teh. Ditanya sarupa kitu, mimitina mah Kikedi teh agak eugeuk. Lepugunya atuh rek naon peuting-peuting ninggalkeun lemur. Bahaya. Ceuk Kedi hari weus-weus. Bahaya naon? Pokoknya mah bahaya. Aduh, bahaya. Nya bahaya teh, bahaya naon atuh? Sok terangkeun Kikedi, bahaya naon sabenerna? Omong Sumaji mani teu geunah cicing, hayang geura nyaho masalahna. Lamur didolog balad begal gini. Omong Kikedi. Hah? Baru lemur dilurug balad begal? Nya, bener pisan, teu salah. Pilemuran oge dihuru. Pilemuran oge dihuru ku begal? Nya dihuru ku begal? Nya, malah loba jalma dibinasa. Baru loba jalma dibinasa, diparehan? Nya gitu, diparehan. Aya anu dikadek, aya anu ditublas, aya anu dilurug lah. Pokona mah loba korbanna oge loba. Kumaha kulawarga kami? Kumaha Kikedi? Sumaji hari weus nanya, bari nyekelantak-tak Kikedi pageuh, bari dioyag-oyag. Saenggeus ditanya kitu, ngan hing bae Kikedi teh ceurik. Mane kebisaan deui. Padahal mah henteu ieu hayangeun ceurik. Kunaon Kikedi? Make ngabangingit. Kunaon? Sumaji heraneun. Sedih kami teh. Sedih pisan. Heueuh sedih demeh naon Kikedi? Inung siapa Sumaji? Ceuk Kikedi nangkep awak Sumaji. Hah? Amu pae? Nya, dibadani ku begal. Kurang ajar. Di mana ayeuna mangkeluk begal teh? Di mana? Sumaji nyuntrungkeun Kikedi. Nepikeun Kang Ngajeng Kang ari geus kitu mamanehna teh rek mubrut muru lemur. Mangke heula Sumaji, mangke heula. Ceuk Kikedi hudang bari ngusapan bujurna sabab diteuneut kana taneuh. Aya naon? Cek Sumaji ngaraneg heula. Mun datang ka lemur, omanya ulah reuwas jeung kudu bisa nahan amarah. Ceuk Kikedi mimiti masang reka berdaya. Aya naon kitu? Pemajikan sia mah salamet. Aing mah teu nanyakeun manehna. Nya tapi manehna teh bisa-bisa pibahayaeun keur sia. Nah bahaya naon kitu? Manehna teh lagi ngarulujit lemur. Ieu mah dihuru pangusina dibegal jeung dipaehan. Tapi nah atuh ari manehna bet bobogohan jeung begal. Ceuk Kikedi. Hah? Si Tarsih kalau bobogohan jeung begal? Kurang ajar. Cek Sumaji bakat kukuheul jeung ijid. Nabi ka teteh nyeraga atuh. Kikedi, dengekeun aing teh nya. Geus teu bogoh, geus teu nineng ka si Tarsih teh. Isuk pageta oge aing ka dieu rek mawa awewe anu leuwih geulis, leuwih motekar jeung leuwih babakti. Ngan sanajan kitu aing teu suka dilurujit jeung dilelece ku manehna. Sanajan kumaha bae oge manehna teh masih keneh sah pamajikan aing.
atau kusebab manehna geus kumawani jadi dayang jadi telebog aing masih kene boga hak pikeun ngawarah manehna. Cek Sumaji kakerot bakating ku keheul jeung ceuceub ka pamajikan. Mangke heula Sumaji, mangke heula. Ki Kedi masih keneh rek mekelan minyak supaya amarah Sumaji beuki ngagedur. Aya naon deui? Motong ikut campur. Ieu mah urusan rumah tangga aing. Lain rek ikut campur, tapi kami mah ukur rek mere wawadi. Mangkade datang ka lemur teh sing hati-hati jeung sing iatna. Eta balad begal teh ngajagona lain lobongan. Sakitu ka dieu teh mamawa pamajikanana tapi kolu ngoromeo pamajikan batur tur disatujuan deui ku mangkeluk pamajikanana. Ieu ukur netelakeun eta mangkeluk begal teh boga pangabisa. Numatak mun tepung jeung manehna ulah dileng-leleng jeung teu kudu ditanya deui. Podaran we, langsung podaran. Sik kulitna, recah dagingna, jeung cacak dulangna. Tapi omatnya, hari pamajikan sia mah ulah dikukumaha. Ceuk Ki Kedi. Nah, hari pamajikan aing ulah dikukumaha. Da manehna oge sarua we setan. Ceuk Sumaji masih kene kakerot. Ulah Sumaji, ulah tega kitu. Nya pamajikan sia teh talebung dayang jeung babarian kagenam ku lalaki. Tapi da lain salah manehna tuh. Mun masih teu bogoh teu sono kasih tarsih bisi rek ditoker rek dipiceun mah cig teh teuing. Ngan kami mah salaku lanceuk atawa salaku kolot rek mapagahan. Sia ulah kejem kitu ka awewe, usir mah usir tapi tong dikakaya. Beda deui jeung ka begal teh. Da manehna mah pangkawarah atuh. Ceuk Ki Tedi. Diomongan gitu Sumaji mah teu nyarita naon-naon. Teu gideug teu ungeuk. Ieu teh alatan amarahna geus teu bisa kabenung deui. Malah sanggeus Ki Kedi eureun cacarita mah Sumaji teh langsung nyebrut lumpat muru lemur. Datang ka hareupeun imahna. Nya bae teu salah caritaan Ki Kedi ieu teh. Sabab di tepas imah aya lalaki keur diuk nangkep tuur. Dibarengan ku Nyi Tarsih anu emok hareupeunana. Ningali eta adegan, sanajan duanana teu keur otel oge hate Sumaji ieu teh maninyal-nyal geuheul, amarahna geus teu bisa dibendung deui. Atuh kitu sababna Sumaji mah langsung bae mesat bedog anu nogel dina cangkengna. Sanggeus bedog dilugas, heat. Awak Sumaji nyebrut mubrut narajang katapas. Sanaya teh lain lalaki hengker. Ti jauhna oge manehna mah geus ngadenge. Aya anu blagdig-bleg lumpat muru ka imah. Malah basa bedog dipesatina sarangkana oge. Ku sanaya mah kadenge mani eces. Saya moal balad begal ngajol deui ka lemur gitu. Ceuk hatena sanaya bari masih kene diuk nanangkeup tuur. Tapi urat-urat di sakujur awak nama geus maranteng, geus siap siaga manehna pikeun nyang hareupan naon wae nu bakal kajadian. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.